Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewa na kumaha? Dina Al-Qur'an dijelaskan, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Cek Gusti Allah, walaqad atainaka niscaya kaula mereka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat. Buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat, urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, arrahmanirrahim 3, maliki yaumiddin 4, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, ihdinas siratal mustaqim 6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sab'an binal masani. Kanjeng Nabi dibere ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk lupang bagusna. Diberelah sehat, diberelah dedeg pangadeg anu ahsani taqwim wal aya tandingna. Dibere urang teh titingalian, dedengian, aambean jeung perwatakan kurang kumaha. Maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik bahasa santri mah khobariyatun, tapi insya'iyatun lafdhat. Khobariyatun lafdhat, insya'iyatun makna. Wah, maka harti jelema teu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba tek-tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun lafdhan, insya'iyatun makna. Bah, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi aya tah, ulah hafal eta. Bahasana cerita tapi perintah. Panjang, kajen. Kunaon emang mesti urang muji Allah teh Rabbil alamin. Nu mangeranan alam, alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam, ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah. Diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah diawali ku modal eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim, nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna, memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah. Masya Allah karim, luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmat kaula ngurung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka TNI, ja TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka gubernur, ja gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon atuh bendu ka presiden, ja presiden ge dirahmatan ku Allah. Ndek naon bendu ka kafir, ja kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta nu matak diisrokeun jeung nemerakeun teu boga bendu. Ki Budali mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ki Budali belon. Kok beki Jamal mah. Atuh tipe tinggalna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat. Masya Allah Ar-Rahmanir Rahim panjang. Maliki yaumiddin. Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja.
nah atun tadi dijelaskan ayeuna kuari mah loba nu perebut hayang jadi raja, loba nu perebut hayang jadi raja batak cak kalau antepkeun rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keuna hayang jadi Jokowi hayang jadi raja wajar, Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget ka presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar ge hese. Kula mau nyebutkeun calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia nyana terus belusukan ke unggal kampung, ke unggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, mendengarkan aya salah sahiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda. Seluruh negara, senegara supaya punya sepeda semua. Waktu surak kabeh. Wah, iya presiden urang hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Masyarakat keplok, iya hebat. Tahun ketiga, masyarakat supaya punya mobil semua. Ancul-anculan di lemah. Ancul-anculan, wah ya bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Ada salah satu masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, iya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal. Ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat, kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ada ulah sok leuwih teh ngomong. Biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kok mengkonon sih? Nu hiji istimewa. Lawanna ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan, sekolah-sekolah akan saya bangun. Keprok jalur. Yang kedua, sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun. Tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya perut buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden masa bernama garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belenya. Presiden ieu kuari acak-acakan. Bahasana ieu. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian, saya insya Allah akan memilih. Pasti. Sebab kalau tidak ada presiden, bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mengansa kadar hiji, urang bakal hajatan, yuk urang ngeramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2, ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nangis jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya. Akibat beda pilihan. Ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi, kiai jeung kiai, ustad jeung ustad, pemerintah, kemudian gitu naon ngaranna
jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidena urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat. Maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Hari 7. Horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat. Di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun secara detail horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7 pagossalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti. Nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi. Maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan derajat, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati. Diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati. Diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi. Dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi, Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah ilmuna pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir muringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu aya, di imah ieu 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa buka nyana di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya. Ieu makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae boda kos kitu. Haji Pendi kabeneran kemari di imahna aya, Masya Allah selang sajam di nungora. Aya eta ge jurig namanya. Da dibawa jurig beureun. Tah, dumadak ieu ilmu teh ilmu ulah sengsarikeun batur. Mentaran kadang-kadang aya jelema teh sengsarikeun batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Ieu dongeng Amerika. Cuman di Indonesia keun. Aya jelema politikus jeung pengusaha. Beunghar. Nyana diuk di tempat rileks di kafe yo sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir blow on kunaon cak nu pengusaha blow on nya nama dititah naon bae henteu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae. Coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10. Sopir, Henry, kada. Si Henry ngan bener. Nokot duit ya 10.000 ya. Coba ka showroom belikan mobil baby ben aing. Nya, ka digo. Ya 10.000. Siap, Bos. Siap, Dang. Berangkat. Kaluar. Hebat kan? Cek pengusaha can sakumaha tamah supir aing mah leuwih bloon emang guna ya ka dieu ya ka dieu dengekeun ku sia ieu Herik ka dieu Herik ada apa bos coba dicek
Gua ada di rumah gua apa enggak? Tolong dicek coba. Segera. Ya siap bos. Salah luarnya. Nyana di luar kan garobrol. Bos orang tololnya. Emang gue atuh banyak aing jam 10 dibere 10.000 kita beli baby ben tolol kan bos. Goblok politikus tolol. Atuh bos aing lu leuwih tolol mah tolol. Emang gue atuh aing kita ngecek nyana ku nyana kita nelpon atuh bolon udah coba. Puku nyana lagi di hari pun aing goblok dah. Emang bos tarolol kabeh ge. Eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bener bener. Ini zaman akhir modal kos gitu. Bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos. Rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat. Iya percis. Di luar rakyat yang serikeun para pejabat. Emang henteu disaksian, henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kudu ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang teu ditonton. Gubernur emang ku urang teu ditonton. Bupati emang teu ditonton ku urang teh. Kapolres emang tadi ditonton, boro-boro eta lurah ditonton urang. Urang rakyat nonton nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener nu saudara. Nah iyalah Kangjeng Nabi mah elmuna lain kitu. Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebloonan. Kangjeng Nabi henteu pernah ningalikeun kekurangan. Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin alim. Urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kangjeng Nabi. Para pembesar bisa kieu ti Kangjeng Nabi. Ente bisa diuk simpul kieu ti Kangjeng Nabi karena cinta ka Kangjeng Nabi. Padahal mah cintana ngan sabaraha persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu. Nikmat urang masyaallah. Nah, maka dengan silulupna Kangjeng Nabi litat tasipa bisifatina wa tatakhallaqa bi khuluqina. Cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula, berakhlak-akhlak kaula, maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula, dibere kersa ku kersa kaula, dibere dedengian kaula, dibere aambean kaula, dibere titingalian kau. Geus Kangjeng Nabi meningali teh katingalina soca Kangjeng Nabi padahal soca Gusti Allah. Kangjeng Nabi mah nguping teh kadengena ku urang cepil Kangjeng padahal mah rurungan ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh aambean katingalina aambean dirina padahal ti Gusti Allah. Maka eueuhna naon di diri Kangjeng Nabi mah teu aya muatan pribadi kabeh menang ti Gusti Allah hampang mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung beda tadi jeung Haji Pudoli ka dieu teu kaburu Haji Jamal coba ka dieu sibuk ditintah ku Gusti Allah mal tahajud capek Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae. Kiai bae kos gitu kok pejabat. Atuh pejabat sejen. Nah, eta berat awak lantaran naon? Sifat diri urang masih aya. Ketika sifat diri urang teu aya cara Kangjeng Nabi, hampang digambarkeun kahampangan urang teh okos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah faedahna, tapi ketika orang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup mah. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi, kudrat irodat kabeh ti Gusti Allah panggil kemudian dibersihan diberangkatkeun Kangjeng Nabi. Subhanalladzi asra Kangjeng Nabi subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa diberangkatkeun hampang sakicep di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa setek datang hampang sebab geus aya Fatihah di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha set hampang Fatihah
Mantak begitu turun diberi oleh-olehnya sholat, ya geus dipersiapkan Fatihah. Sab'ul masan. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Baca kurang Fatihah. Sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyeribeteun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sampai waladhdallin tiupkeun. Haji Rusdi nyeribeteun supaya cager. Inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Ya, inumkeun paeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai, bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahman. Minum seger. Wakil tadi wakil Muriang. Kukula ditelepon. Ka dia cager, langsung cager dibacaan Fatihah heula. Cager tanya ta wakil. Tah hirup keneh kuari hadir di dia cager. Bacaan coba ku Haji Pendi. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah, sebab apa Fatihah lah muatanana loba. Fatihah nu muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikan komunikasi antara urang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah, Masya Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskan Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah. Masya Allah maknana. Fatihah dihijikeun di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikeun di ba nage dina nuktahna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampet teh kudu selesai Fatihah. Sa ba beres. Sa nu Muriang Kapolres ba. Sa gubernur ba. Sa nu Muriang Haji Pendi ba paeh. Nyana bagian paeh baheran. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik satu hari satu malam sabaraha kali. Di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ka kuburan eureun heula. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun. Wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Perebut ahli kubur. Fatihah saya. Ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki Fudoli. Bu bagus. Bagus ieu Fatihah teh. Ngeunaheun seugit. Tuh hasud mah kos kitu kan. Walah segala naon. Tuh, aya di kijamal. Al-Fatihah kuburan. Dihadiahkeun. Wih bagus cenah ieu masyaallah baru. Hayo, Fatihah deui Haji Pendi. Al-Fatihah. Ieu mah hideung jakna. Bau caknya cek ahli kubur bau Fatihahna. Nah, ieu kan macam-macam Fatihah teh dumantak hati-hati. Bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda. Kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah sholat. Dipersiapkan paranti babacaan sholat intina Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Tesah sholat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah henteu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga dia umal kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapaseh-pasehna. Mumpung aya keneh kori-kori urang, belajar Fatihah nu bagus. Timimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul masani
7 ayat anu terulang-ulang ulah datang ka teu bisa Fatihah sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah. 7 ayat Fatihah, 7 lapis langit bumi, 7 lapis bumi, 7 sifat Allah Subhanahu wa taala, 7 aya penjelasan anak ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkeun sifat Allah tina kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat na ieu